wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sabarakanca bade ngajelaskeun materi ngeunaan berita Iket Sunda khususna Makota Wangsa. Dina pidangan ieu simkuring bade ngajelaskeun materi iket secara umum Makota Wangsa dugi ka praktekna. Sampurasun. Tepangkeun wastapun diwarni. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Muhammad Rizal. Sampurasun, tepangkeun wastapun Rahmaulia Nisa. Sampurasun, tepangkeun wastapun Sri Pasya Sofia Hermayani. Sampurasun, tepangkeun wastapun Febrizan Siti Nurrohmah. Sampurasun, tepangkeun wastapun Indah Dwi Sapitri. Wilujeng Seni. Iket Sunda mangrupakeun lawan pasagi anu dianggo ku lalaki Sunda dina sirah. Fungsina pikeun ngajagi sirah tina panas sareng tiis oge minangka ciri identitas lalaki Sunda. Dina ajian filosofina iket ngalambangkeun pikiran anu kedah, rapih, tertib, sareng wijaksana. Makota Wangsa asalna tina kecap Makota sareng Wangsa anu hartosna mahkota turunan bangsa. Makota Wangsa ngalambangkeun kehormatan, tanggung jawab sareng jiwa kepamimpinan. Cirina aya dina bagian hareup nang nyurupakeun Makota katingalina gagah jeung berwibawa. Kahiji, siapkan kain anu wangunna segitiga. Kadua, lipat bagian tungtung segitiga nepi ka sajajar jeung bagian tengah iket. Katilu, balikeun posisi iket anu parantos dilipat, sangkan bagian anu tadi dilipat aya di handapkeun. Salajengna, lipat di bagian tukang kapayun saloba 5 lipetan. Unggal lipetan boga harti sewang-sewangan, nyaeta nu kahiji aya niti surti, nu kadua niti harti, nu katilu niti bukti, nu kaopat niti bakti, sareng anu terakhir niti jati atawa sajati. Salajengna aya tata cara masangkeun iket dina sirah. Anu kahiji, pasangkeun iket dina sirah kalayan posisi bagian kain anu wangunna segitiga aya di payun sarta tungtung segitiga aya di luhureun. Nu kadua, dina bagian tukang kain iket disilangkeun nepi ka ngabentuk benjolan. Nu katilu, tarik kadua tungtung kain iket di tukang kapayun, teras iketkeun di bagian payun sirah pas di tengah-tengah dahi. Ku pola simpul, sangkan kadua tungtung kain nangtung ka luhur. Dina pedaran tadi biasa disimpulkeun yen iket Sunda teh mangrupa bagian penting dina kabudayaan urang. Makota Wangsa sanes saukur biasa nanging ngalambangkeun kapamimpinan sareng kahormatan. Kukituna urang kedah ngamumule budaya Sunda supados henteu luntur ku kamajuan zaman. Hatur nuhun parantos nyaksian pidangan ti kelompok ieu, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.